warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin kirang pangajen kali para patandang hormatan simkuring cunduk kana waktu ninggal kana mangsana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang deui dina dinten ayeuna dinten Jumaah Kaping 12 April 2018 dina Raraga Festival Drama Bahasa Sunda ke-20 tahun 2018 tingkat pelajar Rukun Gawena Teater Sunda Kiwari sareng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dina dengan ayeuna patandang anu baris midang teh patandang pamungkas nyaeta nomor tandang 45 di Teater Daun Ngora SMK Sukapura Kabupaten Tasikmalaya. Nyandak naskah Nujarani Korban karya Hidayat Suryalaga. Hatur nuhun ka girang pangajen anu parantos linggih di tempat anu disayogikeun. Patandang kalih panonton hormatan simkuring peryogi kauninga girang pangajen dina Festival Drama Bahasa Sunda ke-20 tahun 2018 di antawisna nu kahiji aya Bapak Yayat Hadiatka Esen MSN anjeunna teh gumelar 8 Desember di Bandung pada melanana salaku dosen teater ISBI Bandung. Riwayat Atikan S1 STSI Bandung bidang studi teater tahun 1887, S2 ISI Surakarta bidang studi pengkajian seni pertunjukan tahun 2006. Anjeunna teh kantos nyepeng kalungguhan salaku Kepala Studio Teater STSI Bandung di tahun 2006 dugi ka 2010. Kantos janten Kepala UPT Ajang Gelar STSI Bandung di tahun 2008 dugikeun ka 2011. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Teater ISBI Bandung di tahun 2012 dugikeun ka 2018. Kantos janten penata artistik terbaik dina Festival Wayang di Vietnam tahun 2016. Kantos jaringan pelatihan asesor di tingkat Kementerian Pikeun Seni Pertunjukan tahun 2018. Girang pangajen anu kadua Bapak Dr. Tatang Abdullah Esen MHum anjeunna gumelar 16 Oktober di Bandung pada melanana salaku dosen teater sareng ketua jurusan teater ISBI Bandung oge salaku pemain sareng sutradara teater di tahun 1886 dugikeun ka ayeuna. Di antawisna anjeunna teh kantos kolaborasi tilu nagara di Jepang, Filipina sareng Vietnam. Riwayat atikanana S1 ISI Yogyakarta bidang studi teater tahun 1880, S2 UGM Yogyakarta bidang studi antropologi tahun 2000, S3 Unpad bidang studi sejarah tahun 2008. Pengalaman panalungtikan di tahun 2014 kantos nyandak judul panalungtikan prinsip dan metode akting Eka Gandara 2015 dinamika teater modern di Bandung 1858 dugikeun ka 2002. 2016 judul panalungtikan komunikasi seni pertunjukan teater kontemporer sebagai konstruksi sosial budaya masyarakat tahun 2018 kantos janten kirang pangajen monolog FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Barat. Anu katilu Bapak Agus R. Sarjono anjeunna gumelar di Bandung Kaping 27 Juli 1862 pada melanana salaku dosen teater sareng pemret jurnalistik di jurusan teater ISBI Bandung. Riwayat Atika pasca sarjana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, kajian sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Pengalamanana nulis puisi, esai, carbon, katun drama, buku puisina terbit di Berlin tahun 2015. Gawe bareng
gawe bareng sareng Dr. Damshaus jadi editor seni puisi Jerman. Anjeunna teh mangrupikeun mantan Dewan Kesenian Jakarta tahun 2002 dibikeun ka 2006. Janten sastrawang tamu di Leiden 2001 Bauhaus sareng Brandenburg. Inyana oge kantos dilaler hadiah sastra masra di Malaysia sareng Super Award di Thailand. Sajak-sajakna ditarjemahkeun kana bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Finlandia, Korea sareng rea-rea deui. Hadirin panonton hormatan simkuring, hayu urang sami-sami sakseni nomor tandang 45 di Teater Daun Wora SMK Sukapura Kabupaten Tasikmalaya. Salajengna sumangga ka panata calagara kanggo mukakeun layar. Girang pangajian hormatan simkuring, panggung dina kaayaan kosong. Sumangga ka patandang dipapari waktu salami 5 menit pikeun tatahar. Periode kauninga tata tertib anu nonton Festival Drama Bahasa Sunda ke-20 tahun 2018 anu kahiji kanggo anu bade motret mugi henteu nganggo lampu blitz bilih ngaganggu konsentrasi patandang. Anu kadua henteu ngaaktifkeun HP kajabi nganggo nada getar atanapi di silent. Henteu mabarin aplaus atanapi keprok anu kaleulewihi. Henteu ngaganggu konsentrasi girang pangajen. Ngajagi kaayaan rohangan kalayan tartib dipahing miceun runtah di mana wae. Paratosan oge ka para patandang anu parantos midang mugi set panggung atanapi propertina tiasa dicandak ka sakolana sewang-sewangan ulah diculkeun wae di sabudeureun rumetang siang. Dinten ayeuna teh mangrupikeun dinten pamungkas Festival Drama Bahasa Sunda ke-20 tahun 2018. Begituna penutupan Festival Drama Bahasa Sunda tahun 2018 baris dilumangsungkeun dinten enjing dinten Sabtu 13 April 2018 tabuh 7 wengi. Begituna dihaturanan kasadayana patandang kanggo ngaluuhan acara penutupan FDBS tahun 2018. Margi aya pagelaran tatangga di Teater Sunda Kiwari karya Hidayat Suryalaga sutradara Dadi Pedanu Subrata. Oge tangtosna aya pengumuman para pinunjul Festival Drama Bahasa Sunda tahun 2018. Kabupaten Tasikmalaya. Naskah Rejaraning Barban karya HR Hidayat Suryalaga, Wilujeng Nyakseni.
Ya, is jeung si tante engke aya setan dijanjian teh. Kade pesenan teh kudu geus aya. Anjir di dina dek presa minggu can sapoe-poe acan geus disusulan jeung can manggi nu diteangna oge mi kumaha nya Eta urusan euis. Pokona engke penting kudu geus aya. Kade ulah siga basa eta deui. Kabobodo siah kasema. Buhaya darat teh atuh geus apaleun. Mana anu teh? Mana anu urut? nyeta geus mulincet can manggi keneh Negerna di tempat anu strategis, di diskotik, di bioskop, di mana bae atuh da loba tempat manggal teh. mani dianggap lauk si mami mah teuing teuing atuh mi Di pabrik atuh neangan nu kajiret ku hutang. watir atuh mi karunya euis mah tangda gawe di pabrik oge maranehanana teh tangtu hayang gawe nu halal karunya asa dosa euis mah ari kudu ngabegruskeun batur mah asa boga manusaan Euis. Susuciana. Sakedeung deui oge. Leungit kecap karunya. Kuatir. Halal. Dosa. Jeung tinggal dia teh kamanusiaan. Urang ge manusa kapan perlu dahar, perlu hirup. Muncek urang kamanusiaan ayeuna bae lah. Pokona engke penting kudu geus jogrong. Rupa mah teu penting, asal weuteuh. Kitu cik si tante teh. Ya, tadi mah di Tanjerna ku mami geus dicokot bagian mami mah. Kade poho. Upama engke penting euis teu mawa nu weuteuh, kabeh hutang euis kudu dibayar poe isuk. Jeung duit nu ayeuna oge kudu dipulangkeun deui. Kitu cik si tante teh.
Ma, Ma, Yuis, Ma. Hapunten. Dosa sasih senalong Ma. Kunaon dirupuis jadi kieu, Ma. Please, Dad. Nggak jual diri, Ma. Keur kaperluan hirup urang sadaya. Geus terang ieu teh salah. Tapi dah kumaha. Ieu karyana, Ma. Maemun kakang duduk.
Ayah, Mak. Jadi nu beunang. Nunggu. Nu kuat, Mak. Sanaos setelah kacina beratna. Umpami cek dokter. Euis teh. Katara penyakit. Sipilis, Mak. Sasauran atuh, Mak. Cek. Cek. Nyai. Males dipaparin tuang. Parantos tadi mah. Tapi mau bersantai uang. Oke, kedah diolo cek. Ayeuna bade diuapan deui. Kedah makan bau kapan. Batukna bandel pisan. Panasna rerep. Tos rerep cek ayeuna mah. Kamari mah. Masih keneh nyongkap cek. Bade angkat deui cece teh. Cenah bade sami di dieu. Hawa tos satu ka emak cek. Tadi nama moal. Moal digawe deui. Hayang reureuh. Tapi bieu basa dicai. Panggih jeung si Mami. Cece kudu buru-buru deui ka hotel. Loba tamu cenah. Kapan can pendak jeung aku jang? Nama kelap cek. Bade neraskeun nya ka emak.
mangkene kitu bapak teh bebas ngaceu. Teuing atuh. Teu apa. Cek. Kami kene. Teuing di Pulau Burukeun. Teuing di Nusa Kambangankeun. Cece ge bingung. Rek besuburu ka mana? Ari ujung ka mana nyai? Asa tekan ipoe ieu mah. Enjing-enjing biosna teh. Bade dagang koran. Ari sakola mah kumaha nyai? Ah, sok ngambek anu ditanya teh. Sareng ayeuna mah kunaon? Maksudna sok mabok, bau arak. Mabok. Nya, nyai. Leres ceuk. Asa janten pegang cecet teh. Tedama. Ah. Tekuna naon. Jamak bae pegang mah. Capek kapan? Ari nyai. Hayang dipanggilikeun naon ke ku cece? Ah. Naon atuh nya? Nyai mah hoyong minyak seungit ceuk. Anu leuleup angseuna seungit malati. Nya ceuk nya? Nya, sakantenan sareng sapu tanganna nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karek John atau arek indit? Tadi siang dongkap mah. Natep bisa rada lila di dieu. Teu hayang ngaulan mah. Tadi nama ada saminggu di dieu teh. Tapi bieu basa dicai. Panggi jeung si mami. Tantu bae disusulan. Dan loba nu butuheun. Keur mare maglis. Aujan.
Tong ngomong. Tentu jawaban apa? Tudak orang mah miskin. Tudak mah teh perlu dikubaran. Tambahan ya tudak. Tudak bapak orang mati boy. Di penjara. Nah, abad membawa bapak segala rupa. Hade goreng oge. Bapak urang eta teh. Bapak naon? Andungan keluarga Pak Burata. Hanya kalau ke bapak juga gitu patut. Aujang! Pak Malik, dosa ka bapak itu teh. Tong lo ngomong. Nyaon-naon mani nanyai. Anggur manyok kecai. Yang minum. Yes. Tadi waktu nagi sewa imah. Mau duit aja Ayah. Iya. Sakan jeung iura sakola si Ucu. Cenah ayeuna si Ucu sok mabok. lain si cobain mabok teh. Dele. Mabok. Si Nyai mabok. Maneh ge is mabok. Oke mabok. Mabok bukan izin. Nyaut. Agak tidak izin nak ke bapak. Ke masyarakat. Karena takdir. Karena Karunya yang mah. Jangan dangukeun sanajan teu sasauran oge.
Bejahat tidak jadinya. Ujang. Ujang lihat kan? Anaknya, iya bapak Ujang. Bapak ingat baik. Keseruan. Ujang. Bapak rumah sakosa. Bapak ketampuran sererea. Gampang menduga saja minta hapuran. Tapi nah bisa dihadiri. Bisa tempuh. Tempuh. Lu jadi itu. Ngajung tempir aja lumpuh. Si Eis jadi ongklung. Para wanjong lah udah ikan ngawi. Sama bapak ada di penjara. Si Nyai kalau ngatung. Si Oco jadi tukang mabok. Jangan. Hai. Anak numpang gedena. Kudu nanggung ambil kesalahan mana. Nah, udah saya. Nah, Lagi tuh gitu teuing, ah. Bapak. Bapak urang eta teh, ah. ya. Aing disebut bapak. Kudu aya tanggung jawabna. Lain mawa pelawanan. Karena kecelakaan aing kategang. Bapak masa salah. Eis. Kan dia heula Eis. Iya kan bapak Eis. Bapak. Eis. Ya. Ku aja Tenjo. Tenjo. Iya kami korban keegoisan anjeun. Coba. Lamun harita anjeun teu sok bener. Sok jago. Sok pahlawan. Sok idealis. Moal hancur kieu moal. Ayeuna cukup aku dosa jangan tahampura. Ngerak bae rasa teh. Bapak. Bapak. Nyai. Lagi tuh gitu teuing, ah. Bapak urang eta teh, ah. Nyai.
Bapak nu masa dosa. Kau jam khususna. Bapak terima pisah lahir batin dunia akhirat. Muga hidup sararea. Pinanggi jika salametan. Bapak mualina di dia. Tapi itu kudu belah. Hiji waktu tangtu aya beja. Di mana Bapak aya? Hajakah temani heula cucu. Muga-muga baik. Sing jadi budak disoleh. Jam. Kaidinan. Umpama bapak. Ayo mentah pura heula ka emak. Kaidinan. Mak. Papa. Papa. Mak. Tigrain itu dia. Orang naksi-naksi baik. Dirinya. Dia. Bapak lagi ditanya. Sing
Alhamdulillah parantos kapindangkeun nomor tandang 45 Teater Daun Ngora SMK Sukabura Kabupaten Tasikmalaya. Naskah Menjadi Korban karya Hidayat Suryalaga. Selanjutnya sumangga dihaturanan ka para kru, pemain, sutradara kanggo baris dipayun. Bagi selanjutnya baris aya pamasrahan layang pangajen. Begituna kakersana Kang Dadi salaku Ibu Teater Sulakiwari sumangga dihaturanan. Mangga dilanjutkan kanggo foto sasarangan. Alhamdulillah anu nembeke mengrupikeun patandang pamungkas nomor tandang 45. Patandang pamungkas dina Festival Drama Bahasa Sunda ke-20 tahun 2019. Urang pendang deui dinten enjing dinten Sabtu kaping 13 April 2018 dina penutupan FDBS tingkat pelajar tahun 2018. Insyaallah baris aya bewara pinunjul saha wae anu baris janten pinunjul dina FDBS 2018 oge aya pintonan drama di Teater Sudakiwari anu nyandang naskah Tatangga karya Hidayat Suryalaga. Sutradara Dadi B. dan Subrata. Begituna simkuring haturkeun nuhun kana sagala berhatosanana. Bobogoh sapanon carang sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.